Adi akang kalasrengi anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku akang coba menta diukna kahareup akang sangat sono nu taya papadana kahareup diukna ki Adi kamu timbalan kakang mas Adi nampi kana pembagi salira kalayan yang akan semah pangabautus kahunupan dengan kakang mas ujas tuti sampean dak terima dening tangan loro kiwa lantengen disimpen di pulung ati pun dehing mas kakang mas kali perkawis now tina non rupi hal kalepatan muga agung sawa cukup lumur jemarha pun tena anu kateda kakang mas tina soal kasalahan leres ari urusan salah saling maklum we kurang pada saling hampura komode hidupkan katalian ku Adi germah Bapak urang Kangjeng Rama parantos ngantunkeun suargi ngan dua-dua napan urang teh dulur teh anu panggedena kolot geus teu aya wajib di aku bapak ku anjeun pon kitu deui akang kanu jadi Adi lain ungkul ngaku Adi malahan geus di aku anak lahir batin tibalan siapa batur pakumaha teh eueuh deui bintang leres kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi anak-anakna dihampura nih tibala nuhun kakang bodo sabab ari hampura teh nyaeta hiji senjata anu ampuh malahan cenah basa umum mah eueuh deui senjata paling ampuh di alam dunia lintang teh saling hampura antara urang jeung urang nya leres nah disebut senjata anu ampuh dah sabab ari jelema hampuraan hartina jemar manahna ari jemar manah teh sagirangeunana teh bersih hate ari bersih hati dina bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena leres sabab jelema nu bersih hati mah rekamana keur di mana we ayana bakal dikungkung ku rahmat jeung pitulung numur bengalam bakal aya dina rahmat pitulung nya leres nu matak ieu urang berlomba-lomba ayeuna ngabersihkeun hati urang kumaha jalanna di antarana hampuraan antara urang jeung urang kudu ngamaklum kana kabiasaan jeung tabiat jalma anu liar saha jelemana nu tara salah leres manus kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajeun tara kapake sore eta ilaharna manusia kakeunaan ku owah jeung gingsir jadi saha jelemana nu tara salah dimimiti jalmi anu ngawitan di alam dunya nyaeta anu katelah eyang Adam nepi ka ayeuna miliaran jelema di alam dunya saha jelemana anu tara salah leres kabeh ge pernah salah ngalaman salah dumurang kudu wijaksana di mana batur ngalakukeun kasalahan tur batur menta hampura buru-buru gubrakeun eta hampura ulah pedit ku hampura cing jemar manah sabab kanangkeun jiwa urang di mana urang hampuraan bakal tenang ieu jiwa anu murbeng alam teh gopuru rohim hartina maha hampura
nya leres dumadak urang teh kudu hampuraan ka batur sanajan eta kasalahan teh nyelekit kana ati ngadupak kana mana ngabadug kana kolbu tapi tetep lamun urang bener-bener jemar mana bakal leungit ka nyeri ilang ka susah nu aya bakal silih asa silih asuh jeung silih asih leres sabab tadi ge urang mah teu cicing dina hiji martabat da urang ge osok salah tah di mana urang salah buru-buru pentah hampura kanu jalma anu geus disalahan ku urang ulah dingke bisi ka mawa maut bakal jadi hahalang bakal jadi rereged di mana-mana batur dendam ka urang nepi ka ngantunkeun pon kitu deui urang dendam ka batur nepi ka urang ngantunkeun bahaya bakal dituntut anjeun dipenta pertanggungan jawab di akhirat ulah kahalangan ku gengsi sanajan adi ki adi teh adi akang di mana akang boga kasalahan buru-buru elingan bisi poho ya da jelema mah keuna ku poho saling elingan urang ku hakna nya leres saling wasiatan ku hakna nu matak ieu urang tingkatkeun deui ieu budaya hampura anu geus kiwari teh budaya hampura geus jadi barang anu mahal barang anu mahal sabab lamun ieu hampura eueuh dina hate urang kaituna bakal pipasiaeun panas deket-deket kana nuntun kana Raja Wisuna kaituna benci bakal silih caci silih maki di mana geus eta aya kaituna bakal timbulkeun perpecahan antara urang jeung urang leres tuh tina hampuraan teh matak hampuraan teh hiji jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya Pramudita ieu memang hese hampuraan teh memang hese sababna murah tapi mahal sabab ieu bakal tembus manfaat dunya jeung akhirat leres nu matak ieu urang diajar we kangaranan diajar atuh da sok labu ngan di mana labu buru-buru diajar deui leres ulah wa kamoni salah wae ka batur TKD leres ulah wa ka ngahakiman wae ka batur TKD da batur teh boga hak pikeun husnul khotimah ulah buruk sangka wae ka batur teh ulah ngangap goreng wae ka batur TKD da culu anu tilu mapan ka urang nyerek deleg ka diri sorangan nya leres tah kaula mamatan ka anjeun teh da gagedena mah ka kaula leres jang diri pribadi ngelingan diri pribadi mamatan ka batur teh cenah eta batur meureunna nuturkeun meureun eta maya hikmah taufik jeung hidayah pangeran atuh ulah make amek di mana dipapatahan ku urang batur teu ngagugu ulah dipake amek sabab naon tadi ge eueuh mah eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur da tugasna manusia pikeun ngahakiman diri pribadi saha urang ti mana urang rek ka mana urang Allah timnya leres nu matak yuk tingkatkeun ieu budaya hampura nu geus hampir leungit ti urang teh ieu teh leres yuk urang babarengan silih asa silih asu jeung silih asi di dituna nyaahan dedeuhan welasan daek nulung kanu butuh jahit kanu titeleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun nya ulah diwilah-wilah nyaah ka batur TKD ulah diwilah-wilah nyaahan dedeuhan ka batur teh ulah ngeneh bonteng kudu sarua
sabab di payunan rekep deng papak sarua nya leres lamun di papatahan ku batur dengekeun ulah bangkelang HTT ulah bangkar balah ulah asa aing luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangati jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan bisa naon sia tuh gablek naon sia tuh ka batur teh nganggap sepi ka batur teh kade sakali diulah goreng sangka ka batur maneh contohna kieu we kumaha goreng sangka teh kieu keur cicing di sisi keur ngariung di sisi jalan sarepeng teh aya motor ngaliwat mangkaning ereking ganeng ning wong we eta motor tarik apan kadang-kadang urang jo nangtung jo nyar goblok cing cilaka tuh cing cilaka sesetan tapi lamun di pikiran mah lamun ngabogaan hati wijaksana boa teuing manehna tarik motor teh boa teuing bapakna di rumah sakit teuing meureunnan pamajikanana ngajuru boa teuing ninina maot atawa boa teuing diudag hutang diudag-udag ku Bang Emok buat teuing nyeri beuteung hayang ngisi sieun kababayan di jalan kumaha lamun eta numpak motor teh bangsat eueuh urusan ulah waka goreng sangka hade sangka heula ka batur ai bangsat mah eta mah pan aya nu berwenang kawajibanana eta mah aparat keamanan pihak berwajib ya komo lag-lag doa ucap nepi ka cilaka maka batur ulah buat teuing manehna tarik terek mulungan indung darurat anguran mah lamun anu motor tarik hitungan sakali mah doakeun cing salamet sabab doa hade bakal balik deui ka urang doa goreng bakal balik deui ka urang lir ibarat urang maledogeun bal kana tembok bakal balik deui ka urang balik deui ka urang waduh tuh mata kudu hade sangka ka batur teh ulah goreng sangka wae nya leres ieu mah tatangga ka beuli mobil urang nu panasna tatangga ka beuli pajero urang beuli panadol tatangga ka beuli kulkas urang nu panas tirisna komo neng ibu-ibu pamajikan aing gitu ta tatangga kabeli emas teh babaduga aing tuh tingali bapak cenah tatangga urang geus kabeli emas deui pot karencem iraha cemulit kana hate teh aing pasti kasentuh teu usaha keur mah aing baheula teu usaha tatangga kabeli TV deui anu layar datar teh geuning nyiwit ka aing teh tuh tingali bapak cenah batur mah geus kabeli TV deui iraha urang meuli TV sebelah hate teh waduh pasti tatangga meuli motor nyiwit teh ka aing bari jejebris tuh tingali bapak cenah batur mah kabeli di motor iraha bapak rek meuli motor baletak kana sirah teh jangar beneran we aya tatangga maut kumaha tuh tingali mama pamajikan batur mamahot cai teh mama rek maut eta mah piring jo flower ka aing jeung ngoet jeung naon ka aing teh padahal aing heureuy tuh padahal malamun batur kabeli motor batur kabeli TV batur kabeli mobil alhamdulillah ya Allah
tatangga urang kabeli mobil atuh urang nurek milu tumpakna waduh tuh ari bersih hati mah tatangga kabeli tanah kabeli sawah alhamdulillah ya Allah sawah atuh urang nurek milu maculna milu ngarame tuh bakal genah ya jiwa tatangga urang deket aya nu nyanung kumaha tah upami eta alhamdulillah ya Allah tatangga urang nyanung atuh aing nu kilirna ya loba nu kasiniran ye pasti kula masalah jatuh mata tanu mata gemleungna nyaeta urang kudu hade sangka ka batur ulah goreng sangka ka batur kade ulah suudon ka batur ulah hartina ngahakiman diri baturnya leres ieu teh moal naon bangsa buta nyeros kieu naon moal naon bangsa buta nyeros kieu sakali deui sia ngomong teh moal naon bangsa buta dengekeun pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kariduan mantenna dengekeun ku si lain leuwih hade jadi jelema bodoh digamarkeun ku budak angun anu hina dina jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina jangjina luncal linci luncat mulang udar tina tali gadang sabab teh saeutik dina zaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin lolobana neangan untung tina ente neangan kasempatan tina kasempitan mukmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat nu mata aing ayeuna digawe ka nagara astina teh ieu teh ngeunekeun bari mulungan aing kitu satu dibanding ongkoh da aing teh hayang jadi raja aing teh panyaho hayang jadi pamimpin ngan aing rek ku guru ka saha wae sakira-kira nu alus di nagara astina dipake ku aing lamun henteu anu meureunan kurang teh dipake nya leres tuh nu matak jadi pamimpin teh kudu bener-bener nyaah ka rakyat sabab sing inget urang dijenengkeun ku rakyat urang dipilih ku rakyat urang digaji ku rakyat nu matak hakikatna jadi pamimpin teh lain ketua lain pamimpin tapi hakikatna jadi pamimpin teh babu rakyat urang teh babu rakyat ai urang digaji ku saha ku negara ai negara duitna di mana di rakyat mana apaan rakyat mayar pajak kabeh ayeuna mah dipajakan ta eta teh boh jalan boh naon-naon boh pangwangunan kabeh ti rakyat sabab ieu negara disebutna republik ai re kembali republik hartina ka umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dalolobana di negara batur mah dari rakyat oleh rakyat untuk pejabat di batur eta mah di urang mah meureun nurutan nu matak cing nyaah ka rakyat urang sabab naon tadi ke pamimpin rakyat pamimpin teh sabarna rakyat sabab hakikatna suara rakyat adalah suara Tuhan kabeh nu matak sakali deui urang heula hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha urang pamimpin ngaistimewakeun rakyatna jadi pamimpin teh kudu mineng nguriling ka tepis wiring anya celangka padesaan datangan masyarakat teh jadi pamimpin teh tuh jiga lurah jaji tuh di kades karya mekar moal pati-pati trio periode lamun teu pake ku rakyat
nya leres tuh dewek malah ngaku-ngaku mau pati-pati tilu periode lamun teu kapake ku rakyat eta we ciri nama sabab naon hiji pamimpin kudu deukeut jeung rakyatna hartina kudu bersenyawa jeung rakyatna ulah jingga miminya rakyat teh datangan para rakyat teh bonu beunghar bonu sangsara pangpangna nu sangsara datangan rakyat teh deuketan ulah tempo dina kampanye wungkul sia deukeut ka rakyat teh tempo kampanye kakara ulin ka kampung-kampung tempo kampanye ulin jeung masyarakat janji we ke masyarakat kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat waduh tuh mematak ade berat jadi pamimpin teh bakal dipenta pertanggung jawab di dunia boh di akhirat nya leres cinya ke masyarakat da teu geunah kurang jadi pamimpin masih keneh dina mangsa suka seuri pamimpin tapi masih keneh aya rakyat anu kalaparan moal geunah hiji pamimpin dina mangsa suka senang barang hakan dina mangsa masih keneh aya rakyat anu sarena di kolong jambatan waduh tuh sabab tadi hakikatna hiji pamimpin pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita saya jadi aing teh di dieu teh hakikatna nyaeta guru Kaduryudana teh nu gorengna mah da goreng aing ngan kangaran meureunnan aing jadi bawahan da aing teh hayang ngaboga nagara teh perlu waragan anu gede leres perlu waragan perlu biaya matak aing digawe jadi tangan kanan Duryudana leres Raja Beunghar tah di mana geus ngumpul aing duit di dinya aing rek bener-bener nya nagara nyata ngedemi ngamakmurkeun masyarakat aing leres dupi di negara aslina geuning ayeuna aya MPG aya di asli kumaha teh numutkeun salira MPG MPG teh geuning aya laguna kumaha MPG MPG makan gratis sia kira-kira teh apa montong dilakukan goblok teh teh genah kadengina ge ari program di mana ya program anu goreng da kabeh ge program aralus demi kepentingan rakyat leres ngan oknumna loba keneh MBG teh alus nyata pikeun gratis makan gratis ke masyarakat pangpangna barudak sakola pikeun gijina leuwih naik supaya otakna pinter hade pisan ieu program ngan meureunnan di mana urang rek nyieun MBG ke di negara aing merek nyieun monitoring independen dimonitoring kabeh ku aing sabab naon wah kadang-kadang MBG teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar eta pake lahan proyek waduh tah aing barek dimonitori pangpangna rek ngajajarakeun heula guru aing teh sabab naon hapunten da ieu mah loba masyarakat ada aing mah ulin ka kampung-kampung minengna ka masyarakat leutik loba maksudna kecemburuan sosial ayeuna kiwari aya naon ari gaji MBG geuningan galeledek aya honorer angere 300.000 sok bayangkeun leres tah nu matak di dieu kudu aya panelitian anu luar biasa ngeunaan MBG ari alus ngan heuwayana dan di negara aslina mah loba keneh beurit banyak tikus loba beurit loba tikus loba beurit beurit geuning kakara datang teh tiluan beurit hungkul tinggal waduh
tak itu aing teh sabenerna tadi ge keur mulungan bari ngeunekeun bari mulungan ka nagara Astina teh leres lamun ceuk bahasa Indonesia menyelam sambil minum bersama minum air di mana menyelam mina keusi goblok mesti minum saya ngeureun tak kitu ti oh rai nu matak aing ayeuna rek bebeakan aing teh sangkan kapake ku Duryudana sangkan kapake ku Astina di mana geus bro-broan di mana aing geus boga waragan anu gede kakara didinya aing rek risen ti nagara Astina dupi risen teh naon risen teh mengkol sakaya kerang kelip Pusen kata malam pusen aing nyaho goblok atuh teh saya maka itu barang dina mangsa ieu kalap kamur kasreng raina kalasrengi nuju pakuneman di luar aya tamu teu aya sanes patih nagara Astinapura nyata patih Sangkuni anu kiwari bade laporan wireh aya kajantenan di alun-alun nagara Astinapura anak dayo ono opo anak dirada mata duduk kulan anak kuda lepas saking kerangkeng ono opo dayo kulan anak dayo dayo saking endi saking Astina juragan apanya tiga Astina oh di pusat juragan oh saking keraton nagara Astina sopo arane itu juragan patih arane sopo arane Sangkuni kulan Sangkuni ning suwe we iki orang matang kulan dia ngomong naon ojo pokoknya mah ojo pakai jeung matang bulan sakira-kira nata pa Jawaan mau tuju Jawaan atuh maka jeung urang meteng emang buah teh beji gawe atuh untuk mengelsi bisa kadareun mudingakeun kakang bos aya naon aya tamu agung nyata patih nagara Astina patih ada Sangkuni tageni aya naon tara ka dieu ye tara tisasari aya ka dieu sakagunturan madu kaurugan menyan putih dina danget ayeuna kasumpingan tamu agung Mahapatih nagara Astinapura wilujeng sumping Mahapati wilujeng sumping wilujeng rawuh aladala atur nuhun kalang kamur kaula gasik ditampi engan ditanya dina poe ieu aya naon atuh ieu teh meuni asyara reuwas kaula ieu daya ibarti angana nyeta kaula teh we ibarti angana teh ieu teh aya kaayaan darurat bener luluh aya naon pangarsa Mahapati kieu ye dipujeng engana bae purwa kaula dumungkap ka dieu lain lantung tamuh laku lain datang tanpa beja lain kairib ku cikih lain kabawa ku Cileungcang tapi kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja nyata kautus ku Prabu Duryudana raja Astinapura Allah jadi salira eta kanggo ngadugikeun sagarupa pamaksadan ti Maharaja bener oh aya naon ieu teh Mahapatih ni asyara reuwas biasana papan ngawe heula ka Jisi Mabi nya kaula ge ngawe ka nyen teu dijawab-jawab weh cek li siji titeuleum HP-na kana cai atuh moal nyambung dijanti gede aya naon kieu ye kaula teh nyaeta rek laporan ka anjeun rek kabejakeun wireh aya kajadian di alun-alun nagara Astinapura aya kajadian di alun-alun nagara Astina bener kajadian naon Mahapati kieu ye
ayeuna kaayaan alun-alun nagara Astina mencekam kumaha pika keueungeun geuman warga-warga anu aya di alun-alun kabeh pirat kaayaanan uluh nah aya gempa lain aya naon aya banjir lain banjir aya naon aya karaman anu datang ka nagara Astinapura aya karaman anu datang ke Astina bener saha nyaeta ngaranna Bima bener ai Bima teh dulur keneh Kurawa tapi beda nyaeta ari Bima mah Pandawa disebutna dulur sepupu Kapi adi beren Duryudana maka Bima teh dah naon kadieu teh nyaeta rek nagih nagara Astinapura rek nagih lain Astina nyaeta rek nagih nagara Marta Bima teh anu baheula ungsi diborahkeun di mangsa main dadu antara Pandawa jeung Kurawa Kurawa teh Pandawa teh eleh main dadu kumaha main dadu judi tak eta mimitina mah tina duitan mimitina mah tina saeutikan kadieuna nagara diburahkeun Pandawa eleh tuh kade sia judi teh haram nu mata keureunnan selot ki goblok situ jadi tah nagara Amarta teh diborahkeun baheula kungsi dipenta deui ku Pandawa teh ngan syaratna kudu dihukum 12 tahun ka 13 tahun nyamur lajeng beres teh 13 tahun Bima teh nagih ka dieu ngan nyaho ku sorangan nagara Amarta anu tadina nagara biasa-biasa sanes aya di bawah pimpinan Prabu Duryudana nagara Amarta pesat pambangunanna manya aya kudu dibikeun deui ari jagongna ku Pandawa ari jagangna ku urang ngeunah teu naon dipertahankeun ku Prabu Duryudana Bima keukeuh menta lajeng si Bima jadi Bima teh ngamuk si Bima di nagara Astina dirempuk ku para Kurawa dikusur ke alun-alun ngan di alun-alun diacak-acak ku si Bima alun-alun kiwari mencekam si Bima ngamuk di alun-alun oke teneran jangan tinggal kasauran sang kuni ya kasauran sang kuni ingkang samyan jadi si Bima teh dikerempuk ku para Kurawa teh nu mampu Kurawa ge kabeh kabur digulung ku Kurawa teh nyaho si Bima jangkung badak janten tah wayahna eueuh dianelkeuneun lintang teh salira kalaka murka wayahna pangnyangkalakeun si Bima mun bisa si Bima parahan ku anjeun sageni yahna waragana atawa buruhna bakal leuwih gede anjeun sae mangga jadi kaula tugasna parahan si Bima geus waktuna eta si Bima di podaran eta si Bima di podaran
Jayanti eta teh yel-yel kaula nya. Oh, jadi si Bima kada dipaehan ayeuna pisan si Bima kudu dipaehan. Lamun si Bima paeh anjeun bakal kaangkat harkat derajat anjeun. Sae mangga bawa anjeun pasukan salobana sabab si Bima lain lawan enteng-enteng lain lawan namedahar. Tenang Gusti Pati antosan we di ditu di alun-alun. Sae moal bating carita kaluarek lumapa mangga ari mapangabangtos Gusti mereka tampi kalian kabingahan diterima hatur nuhun Gusti hatur nuhun aya pikir saeuna ieu teh ge daguan calukan dulur-dulur oh sae mangga tangtos disauran ku si abdi Gusti alah hei dulur-dulur batur salemur baraya batur sadesa pamili batur sakompe kadieu woi come here let's go maneh katinggalina jiga nu rada tegang itu dan kunaon eta jiga nu rada tegang poe kunaon mohon Gusti abdi teh teh nuju rada dan di kasalting gitu kunaon tah loba hulang-hulang kinaon mah teh naon dia loba hulang-hulang kunaon nyata Gusti abdi teh teh nuju ngadoa bebeakan ngadoa bebeakan kumaha ngadoa bebeakan enjing Persib jeung Persija nah pan abdi mah piking sajati nya si boboto teh abdi mah tingali bakating ku resep kana Persib baju biru kupluk piking cariu teh abdi baturan si Padil ieu mah ya baturan si Padil piking jongol abdi teh Gusti tingali tak kupluk biru semohon bibir beureup nah tadi mah biru mah ditonjokan jadi beureup lain maneka Persib teh duka kumaha abdi mah ka Persib teh Gusti aduh tapi ayeuna teh Persib teh masih di atas angin Gusti nya sareng Borneo mah sami teh nya beda tipis jeung saha jeung Borneo teh sami nilaina teh nya poinna mah sami ngan kawon head hari head to head naon ongko pati tapi tak apa ya naon head to head datang bulan awewe nih posane saya mah abdi mah guyone Gusti hari head to head pala hari to head punak lutut kaki jadi head to head antara Persib sareng Borneo teh eta teh kantos gaduh hulu. Tau kumaha sia we mun kumaha abdi we abdi mah riweuh jalmina. Kitu Gusti abdi mah aduh kating ka Persib teh Gusti abdi mah nya abdi mah upami nonton Persib teh ke stasiun Gusti aduh stadion kan abdi teh kana kareta api ka stasiun heula bos abdi teh ka itu wah luar biasa Gusti di ditu teh aduh loba jelema sanes di teh tukang kupat tahu dar abdi memeser kupat tahu heula sare we di dinya abdi teh tuluy aya hudang-hudang geus ngeusan eta ge diusir ku tukang kupat tahu da teu mayar